Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Gorbacep di mana wae ayana anu satiasa tuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kuat Duriat bagian kaopat. Ieu anu nganggitna Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun sabot keur ngalamun kitu jol Danu ambarakut manggul suluh. Mang Danu nunu ngagerwan. Saha neneng bade naon neng? Danu gewat ngecagkeun suluh tuluy nyamperkeun kana jandela. Ieu Mang panganterkeun surat ka Kang Iwan. Serat alim neng sieun kapenda ku juragan mangkaning Mang teh parantos diancam. Upami Mang daek dipiwarang ngintunkeun serat ku neneng saurna bade diusir. Keun wae Mang mung mah kuring rek nitah Mang Sarpan ngan tulungan pangnalatahkeun ka manehna ka dieu kitu ceuk kuring. Tah upami kitu mah moal bahaya ka Mangna sareng kalaresan Sarpan mah tiasa dipiwarang langsung ka Banceuy margi anjeunna sok sering besuk. Kabeneran atuh ngan kade nyaritana sing lantip bisi kadanguan ku ibu. Kantenan da Mang oge terang atuh teu lantip mah sami we sareng masihkeun bohong. Nya syukur atuh ari kitu mah. Ieu lumayan keur meuli rokok nunung mere duit ka bujangna Danu haripeut nampanan. Naon deui kaperyogian teneng Danu asa kabali hatena ari dibere duit mah. Ke urang inget-inget heula nunu ngahulang sakedeng mikir-mikir pi omongeun. Oh nya sakalian talatahkeun ka Mang Sarpan engke dina waktuna karyaan omat kudu datang sarta ulah jauh ti kuring. Omat pangakukeun wae ku Mang Danu sebutkeun mah baraya kitu. Mangga neng tanggal beres soal eta mah Danu nyanggupan. Ulah tarik teuing ngomongna. Tah sada ibu nyamperkeun ka kamar nunu ngalieu ka lebah pantok kamar kadenge nguduprak sora selop leumpang ka deukeut pantok kamar. Danu gawat purat perot lumpat sieun kapanggih ku dunungan. Neneng keur sare? Ibu Dedah ngagegero bari keketrok. Henteu Bu, buka heula atuh pantok. Mangga nunung nyamperkeun berai muka pantok. Geus berang ieu teh nacan hayang dahar. Moal neda margi wengi parantos diniatan bade saum walau nunung bari ngeluk. His ulah haban bae puasa kapan geus saminggu neneng teh puasa wae. Ongkoh deui tara puguh bukana caman cemen tara meakeun sapisin-pisin acan. Ibu Dedah melong kana paroman anakna katara awakna ngorotan buuk ruwag-ruwig panon barintit jeung bareureum atuh hatena rada hariwang. Hayu urang ka dapur heula neneng ulah tarik teuing puasa teh najan nya oge keur dipingit jeung barina najan teu dipuasaan oge neneng moal burung tingkartip cahayaan. Ibu Dedah nungtun anakna bari mesem kapaksa nunung nuturkeun bari imut mawar. Dina omongan jeung rengkak paripolah Ibu Dedah estu ningolo jeung ngogo nakaran maksudna mah malar hate anakna Leah ridho dikawinkeun ka Den Hade. Neneng mah kacida bagjana rek boga salaki teh moal kawasi mamah atawa si Rini. Kurarasaan ibu mah moal salah deui neneng mah leuwih punjul. Sabab sidik jeung tetela bakal menangkeun ka ane merebeunghar luhur kuta gede dunya tur teueuh menak ledok. Tuh geura perhiasan emas inten berlian katut pakean nu marahal geus dibawakeun keur pangantenan. Geus kumplit ti ali tepi katusuk gelung suweng jeung liontin mata jamrut encan gelang koroncong jeung gelang sirikit. Geus puguh ari samping jeung kabaya mah teu kudu dicaturkeun deui kabeh geus nyampak karirap. Kanggo naon mewah-mewah ibu nunung hambar teu kabongroy saeutik ge kawantu hatena keukeuh ngait ka Iwan. Sakitu mah can kasebut mewah geura akeh Den Hadi mah tangtu bakal leuwih bro-broan.
asal neneng sing tuhu tong boro barang sakitu pangajina dalah puluhan kali teh eta oge moal burung kasorang boh gedongna boh mobilna boh sawahna entong salempang cing pikir ku neneng rek teu disebut pibagjaeun kumaha lamun rumah tangga saliuk beh kitu. Ibu Dedah ngecewis bari leungeun mah cakah cikih ngasor-ngasorkeun dahareun anu ngareunah ka hareupeun anakna. Sedeng Nunung mah ukur nempokeun bari diuk nyang hareupan meja makan. Ah, ibu mah luhur teuing kagungan emutan teh. Ari ceuk abdi mah perkawis harta banda teu tiasa diange ukuran laki rabi. Kumargi seueur contona geuning, seueur istri nu janten korban senang. Lantaran haripeut ku kamewahan. Contoh dina naon, dina buku roman picisan. Alah, buku mah mentong diandal, eta teh jijieunnan pangarang wungkul. Leres, ari karangan teh mah, namung teu kirang-kirang anu leres kajantenan. Lah, make kapangaruhan ku buku sagala, urang mah kumaha buktina bae, sageui sato nu ngarengkol siga pesing. Make disebut hibar kawas cangeh gar onaman. Kop-kop ayeuna mah geura dahar. Ibu Dedah mengkolkeun omongan bari seuri jeung serikeun anakna anu ceuk pikirna can boga pikiran panceg. Ah, moal ibu abdi mah nuju saum keneh Nunung gideug. Har ari si neneng ari taeun teh kawas nululungu. Moal nya geus 3 poe teu dahar-dahar. Ieuh neneng, najan keur mingit maneh oge ari kitu-kitu teuing mah ulah teu meunang soteh udar idar jauh bisi hideung jeung pamali ceuk kolot mah. Kop kadinya geura dahar, Ibu Dedah ngasong-ngasong tepi Nunung keukeuh gideug. Ceuk abdi moal ibu, engke ari tos hoyong mah am sorangan. Mangga-mangga we ibu mah geura kapawon deui bilih nuju repot. Ih, eta mah bodak nya kajeun atuh ari keur puasa keneh mah. Tapi omat sing ingat kana papatah kolot. Heug ku ibu didoakeun sing cahyaan. Leos Ibu Dedah ka dapur tuluy cuhcih ngatur nuker arolah. Ari Nunung mah buru-buru ka kamar deui. Bruk nyuuh deui kana kasur segruk cerik tekung silila cengkat deui ret kana almanak anu ngagantung dina tembok kamar. Gebeg hatena gegebegan. Duh Gusti nu Agung, 5 dinten deui abdi bakal dikawinkeun jeung si Hadi, lalaki anu teu sapuk jeung hate abdi. Mung ukur sapuk sareng ibu, apa? Duh Gusti nu Agung, pimanangeun ancurna hate Kang Iwan, upami abdi cios dipihukum ku si Hadi. Ah Kang Iwan, hapunten dosa abdi, sanes abdi sulaya tina pasini, namung kumaha da parantos kapalai sepuh, sareng rupina parantos takdir abdi. Duh Gusti, bluk deui Nunung nyeuh kana anggal, medalkeun cipanon nu meh saat dipake wae ceurik. Rai poe karasana ku Nunung asa kacida nerelekna, kacida nu seunggah ngalakona, kajadian nu seunggah ngalakonan. Akhirna cunduk waktu datang bangsana kudu disorang. Imah Ibu Dedah geus salin rupa pakarangan kabeh di kubeng ku balandongan di dapur Pak Pikpok nu arolah pribumi cakah cikih ngatur kaditu kadieu ti isuk tepi ka sore munggah eueuh reureuhna. Panggung keur tatabehan diadegkeun deukeut teras, kursi ondangan ngajajar menang memeres, hiasan warna-warni mungguh mawa sieup kana karyaan anu maksudna nyalametkeun kawinan Nunung ka Hade. Jelema-jelema manik obiag tesirikna manik guyur selalembur yen Ibu Dedah mangku hajat kalawan rek make karyaan 3 poe 3 peuting. Nu pangpangna narik urang lembur nyaeta bakal aya lalajoaneun anu rongkah kayaning orkes, gamelan jeung wayang golek. Dina waktu seserahan sarereata anu teu helok dumeh nyaksian babawaanana ngaleut ngungkeuy ngabandaleut estu matah kereus matak agul nu mangku hajat. Para ondangan ti jauhna ti deuketna kababuhan kadang wargi merul daratang ngiring dingah ka panganten. Wanci nerelek ka peuting tamu nu baralik jeung tamu anu daratang eueuh lowongna. Wayang golek katut alatna yaga sapulatina geus dipajangkeun dina luhur panggung. Di luhureun panggung jelema geus noyek heurin usik sigana teh datang paheula-heula dumeh hayang menang tempat panghareupna.
nu daragang dadasar ti asar mula ti anu dagang suuk nepi ka tukang obat sarua pada neangan rejeki dina eta karamean. Ari panggalibna dina saban tatanggapan wayang mah nyaeta tukang cikopi anu turub kelarna make kertas berem. Di tempat nu kitu mah ari repeting teh tuluy pada ngariung ku lalaki hidung belang resep ngaheureyan nu gandangna. Awewe demplon anu beungeutna cemerok kawas bodor sirkeus belag bae beungeut semar atawa mun teu kitu pagegeye jeung awewe nu geus nyampak dariuk dina bangku ngahaja ngadon dadasar muka toko cepet. Duh kitu kapungkur mah nya pamirsa ari aya panglalajoan teh. Bada Isa panayagan prung ngamimitian nabeuh haleuang nyisinden ngawih lagu bubuka. Teu jauh tina panggung dina kursi panganten nu aya di tepas imah panganten ngarendeng rek nyaksian tongtonan. Panganten lalaki nyaeta Hadi pesemona katara jigrah nakeran rarasaanana asa jadi raja anom. Dihup ngedayagdag bari rarat-reret hayang kapuji pedah nyanding nu geulis padahal nu keur disagigirkeun mah ku saliwat oge geus kaciri pesemona jauh tanah ka langit jeung panganten lalaki. Sirahna ngeluktung kula semunguyung panona carindul urut cerik sapu peuting. Gigireun Hadi kibadega anu satia adun keur diuk anjeut ceuleuh pasang aksi pakaian meunang dangdan satakara kebek bedahan kumplit jeung dasina. Sajeroning diwuk panondura teret kaunggal juru ngincer-ngincer sugan manggih mojang lenjang nu daekeun di bandang. Lagana cetaan lain dikiana asa aing panggandangna saku kenca merekis ku duit saku katuhu merekis ku rokok 55 anu ngahaja ditololkeun saeutik ngarah ka tenjo mewah ku batur. Ngenyot udud bari meredeui jeung kulat kelet siga monyet kawantu nu babantu dina pasamuan mah beunang ngahaja dipasrahkeun ka mojang-mojang gareulis wungkul ting langgeor nu daronto ting gilisir nu rancunit matak narik nu ningali matak moho nu nenjo matak ser nu kana kalabu. Aduh aya rokok 55 nya pamirsa. Ayeuna mah rokok 234. Teu sawatara lila kidalang unggah kana panggung sarta tuluy prung ngamimitian garapanana nyaeta nyokot lalakon pergiwati. Nu lalajo beuki noyeg ngangseg hayang pahareup-hareup tina wahing pogot kana lalajoaneun pangpang namah lain dumeh pogot kana wayangna tapi pada hayang sidik nenjo panganten. Sarerea eueuh nu tumang lebarkeun ka panganten awewe nu sakitu geulisna ngarendeng jeung panganten lalaki anu bedegul hidung mani numpang dina sagala rupana. Duh lebarnya euy awewe nama sakitu herangna ari lalakina keur hidung teh siga pentil buta. Ceuk saurang ngomong ka baturna. Atuh da hawadunya mah sok beda pamilih. Najan rupa siga takokak ari kasiput kudunya mah moal woleh ngahenen euy tembal baturna seuri. Nu diupat bangunna terus rasa nunung tegenah hate sajeroning diuk rarasaan asa dina cucuk ras ingat ka Iwan nu keur ditahan keneh ku polisi lantaran Juhro can keneh eling hatena peurih lir ibarat digerihan ku hinis. Ari Hadi mah sabalikna harita rarasaanana asa diuk dina kursi gading gilang kancana lir ibarat Sang Prabu nyandingkeun Prameswari polahna matak pikacuaeun pisan bari dangdak dengdek gumasep leungeunna mes-mes nyigeungan kana pingping nunung. Teu acan palai kulem geulis bilih parantos tunduh mah mangga dijajabkeun ku engkang ka pajuaran gaap leungeun nunung dicekal. Sawios da teu acan hoyong mondok abdi mah resep keneh kana wayang nunung bari ngepeskeun. Geuning neneng nguyung wae. Ulah lungguh teuing atuh anggur si ngiring ngobrol supados hegar. Henteu kunanaon abdi mah mung kedah paos. Adat istri mah moal sapertos pameget. Mangga wae engkang mah sing jongjon ngobrol ulah ngaraos kaharu biru ku abdi. Na kumaha ari adat istri? Istri mah isinan moal sonagar sapertos pameget nunung nyimbutan hatena malah regenah kana ceuli Hadi. Ngangge isin sagala rupi kapan urang teh tos janten laki rabi malih sakedahna pisan.
wengi ieu teh dieusi ku Sukabunga margi kasebatna malam pertama. Rai Nunung sebal ngadenge omongan hadi kitu teh, bulu punduk dak dumadak ting sariak hatena risi jeung sieun. Da puguhnya peting eta teh malam pangantenan, malam munggaran kudu masrahkeun dirina ka salaki nu teu dipisuka. Geulis, mangga wengi ieu urang Sukabunga. Bilih neneng kagungan kapalai, mangga geura suhunkeun Kangkang. Palai naon bae, engkang moal ngoretkeun, ceuk hadi nambahan bari ngolo. Ah, abi mah teu hoyong nanaon, Nunung gideg. Adun nu ngadengekeun obrolan panganten pok nyambungan. Eta aden mah tara surti ku anjeun, istri mah teu kedah ditaros geura, mangga cana ka kamar, moal teu ngiringan. Ah, teu hoyong ka kamar, Nunung nyentak, hatena beuki reuy sebel ngadenge omongan Adun. Nu cunihin kitu teh, keur mah teu suka ari pek ngadenge omongan nu teu nyari, atuh angot beuki ceuceub. Cicing Adun mentong pipiliun ngomong, masih mun bener hadi nyengor ka bujangna. Adun ngan ukur nyerengeh. Palai naon atuh neneng teh? Palai niis. Muhun hoyong niis, di dieu mah asa hareudang bayeungyang. Mangga atuh urang kaluar heula sakedap. Hadi mani haripet, gap nyekel kana pigelang, tapi Nunung mugen keneh. Alim sareng Kang Hadi, hoyong soteh mios sorangan, supados hegar kana hate abdi. Har, geuning kitu neneng mah, hadi ngajenghok bari molohok. Ret kana Roma Nunung nu haseum budina katempo ku manehna asa nambahan geulis panon buringas kawas ucing nenjo berit, jantungna ratug tutunggulan da puguh nenjo awak kadonto, tur sarareungit matak ngahudang birahi, ngan hanjakal nu donto teh mugen teu daekeun buru-buru diajak sare. Itung-itung ngadagoan sadrahna nu geulis daek diajak ka kamar hadi tuluy ngobrol sempal guyon jeung batur-baturna nu harita ngariung deukeut panganten. Da puguh biasana si remah sok resep ngariung gula. Nyaho sobatna keur aya dina kabungahan batur-batur hadi ngahaja ngarewong bari ngarolo. Lah, hanjakal euy boga dunungan teh teu nganyahoankeun ka urang Dun, ceuk Jojo nyindiran ka Hadi. Kumaha kitu Jo? Hadi ngaliuk. Mana atuh minumanana can dikaluarkeun wae. Heueuh, tong hariwang. Ke daguan sakedeung. Dun, cokotina peti di kamar. Hadi marentah ka bujangna. Adun mari haripet gidig ke kamar tengah tekung silila datang di bari ranggem ku botol whisky. Tak kitu mah kakara Abdol euy, sok urang ramekeun. Jojo panona buringas nenjo pangabeukina. Dar urang ngadu ka digjayaan jeung kuring. Ceuk Adun harita bari curu-curu nyician sloki. Baturna mani rewak lak di arinum ngan sakilat eusi sloki teh geus pindah kana beuteung. Kumaha yo panganten rek eleh geleng, ceuk batur Hadi nyindiran. Hadi nu ti tadi nenjokeun kalakuan sobat-sobatna anu keur saruka-suka ti corona elok-elokan bangun kabita. Da puguh manehna oge ahli pamabokan. Tayohna keur mah keheul ka Nunung dumeh teu daek diajak wae sare turug-turug kataji ku whisky pangabeuki, atuh tuluy rara tereret nenjoan bangsa sepuh-sepuh. Sanggeus sidik areuweuh gek milu ngariung jeung sobatna, dar bae ngadu nginum. Beak dina botol gidig deui Adun ka kamar balikna ranggem deui ku whisky aya kana 5 botolna. Teu kungsi sawatara nu ngarinum teh mimiti cengar-cengir teu puguh. Jojo ngadeuketan Hadi sabot panganten meleng. Celak slokina dirag-ragan calacah rokok. Adun teu leleda jur sloki nu Hadi dicician deui whisky song dibikeun kadunungan. Hadi nu geus mimiti lieur teu talangke leguk nginum ngan sakilat eusi sloki geus pindah kana beuteung. Leng Hadi puyeng, awakna ngorolok ku kesang. Dayagdag ngalenggak kana kursi tuluy norweco. Teu lila jeung nangtung ret ka Nunung nu masih keneh ngeluuk dina kursi panganten tuluy disampeurkeun bari surungah serengeh pika ijideun. Nu geulis masih keneh can palai kulem. Ka dieu atuh Kangkang, ya purang kulem sareng engkang.
cali Kang Hadi ulah kikituan isin ku batur. Ulah ngalamun wae geulis, engkang masok geregeteun, hoyong geura kulem, sareng hoyong geura ahem. Ibu, apa? Ieu geura Kang Hadi mabok. Hadi ngarangkul kana cangkeng nunung ngakurinjal dereg-deg ka tukang nyampurkeun ka kolotna. Hadi ngudag tapi uteukna geus muih galeong. Bro ninggang meja nu dieusi kueh panganten. Atuh beungeutna mani lamedong ku mantega. Waktu nunung lompat harita adun sosolontodan ka hareupeun, atuh sakalian we ditubruk. Heh, cenah keuna pisan lebah angeunna dayagdag. Bro nambru ka juru beungeutna ti susud. Apa, Ibu? Ieu geura nu marabok di payun. Nunung hariwes-wes ka indung bapana. Juragan Sumitra jeung Ibu Dedah maruruk ka hareup duanana arolohok kaget nempo patulayah ditepas komo ninggal ingkang mantu keur ngajolopong bari babarakatakan. Sedeng beungeutna lamokot ku kueh. Ya Allah, eta aden kunaon? Aduh, tobat. Tulungan atuh bapana ulah diantep kitu. Lain kunanaon geus puguh mararabok, ceuk Juragan Sumitra bari gogodag. Breg jelema teu sirikna tamplok katepas harita petugas keamanan ti desa jeung RK daratang. Aduh, ieu naha mabok kunaon Den Hadi teh? Alah, boa-boa mata kumaha onam. Ibu Dedah gawat muruk ka Hadi nu keur ugal-ugir rek hudang, tapi heseueun dumeh pingpingna kadempet ku meja. Karek gegap ngarampa leungeun mantuna, jerit ngajerit bari ngajerete lantaran kiminantu teh ngarangkul kana cangkeng. Kadieu sing caket gelis, entong sieun-sieun, kapan engkang teh caroge neneng? Ya purang ka enggon, engkang teh sono pisan. Hadi walah wah weuleuh weuh. Ih, nanaonan ari aden, sapertos nu kasarumahan ku jurig cai. Nu lalajo tina wayang pindah ka nu mabok atuh mending ngarogrog dina panto jeung jandela. Hansip jeung Pak RK kapaksa kerja keras ngajaga bisi nu lalajo ngambreg ka jero imah jeung bisi aya nu ceceremed mangka loba barang. Di antara nu lalajo aya hiji lalaki busekel awakna sembada tapi geus boga umur, nangtung lebah jandela. Pakeanana sing sarua hideung disolendang sarung poleng beureum kolot, kopeahna geus belel ngahaja dilelepkeun nepi kana ceuli. Eta lalaki taya lian Mang Sarpan anu harita datang lantaran ditalatahkeun ku Nunung tea kadanu. Sajeroning nangtung hatena ngageder panas leungeunna ti pepereket kana perah bedog, lamun seug teu kahalangan ku loba jelema geus hayang nigas ka Hadi komo waktu tadi ngarangkul Nunung mah. Barang derribut Nunung nyalingker ka dapur polahna kitu ketempuan ku Sarpan atuh gawat ditalingakeun. Kabeneran jelema ti dapur tamplok kabeh katepas ngan ukur aya awewe duaan keur ngasur-ngasur seuneu. Nunung geus baluweng pikir samar polah teu puguh lampah panonna rarat-reret kawas aya nu diteangan di dapur. Ret nempo peso dina meja tuluy dicokot sup kana jereueun kabaya sanggeus luak liuk heula dereg-deg kaluar ti lawang dapur las kanu poek. Duh, bahaya ieu. Siga-sigana Neng Nunung teh geus boga pikir nekad. Sabab ieu katenjo ku aing ngasupkeun peso kana jeroan baju, ceuk Sarpan bari gura-giru ngudag. Geus rada jauh panganten ka ciri ringkangna tapi teu dilamengkol deui kanu poek. Neng Nunung antosan sakedap. Ieu Mang. Nunung teu nolih kanu ngagerwan lempangna beuki gancang, beras ka sawah tuluy mapai galengan. Geus teu nolih ka keung jeung karisi, pikirna geus nekad rek ninggalkeun imah kolotna samemeh dirina digadabah ku salaki nu teu dipisuka. Samping disingsatkeun semetuur mes-mes ngaliekan ka tukang sion kudu ngudag. Teu kanyahoan di hareupeun galengan jeblog. Sedang harita bulan keur nyumput tukangeun mega hideung atuh belesak bluk ti kusruk. Hese hudang deui da sukuna pageuh dina leutak. Sarpan harita geus deukeut ruas Neng Nunung nyalopa dina galengan becek. Duh, awatos teuing Neng. Saha eta? Rek naon nuturkeun kuring? Kaditu balik deui. Nunung merongos. Pira aku teu apal ka Mang.
kapan emang teh nu bade nulungan teh kuring mah teh hayang ditulungan, kuring mah geus nekat moal balik deui ka imah ijir kasih hadi gurilap nunung ngaluarkeun peso tina baju tapi waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.